dunia teh endah jangnya. Nya bah da emang endah tuh. Emangna kunaon kitu? Jadi abah mah hoyong liburan jang. Bah ujang bari dipincetan ya. Sok jang tah. Dia jang tah bade tah. Sok. Tah. Wah, ieu teh hoyong liburan ya. Mun kitu mah ujang ge hoyong ngiring atuh. Pan ujang teh kurang piknik alias betul liburan. Emangna hoyong liburan ka mana kitu bah? Duka atuh jang. Hoyongna mah ke tempat endah. Anu sagala endah. Damai. Eta teh di mana bah? Eta tempatna aya ngan jauh ngan saukur jelema nu loba tabunganana boga bekalna jika si ibu. Nah bah si ibu mah bisa liburan ke tempat anu geunaheun gitu. Padahal kan urang mah jami nu teh gaduh. Ye ari si ibu mah tingongora getol nabung jadi loba bekal. Beda jeung si bapak mah boros loba jajan segala dibeli anggur dibeli. Emang tempat liburan kos kumaha sih bah? Si ibu teh meuli betah pisan di ditu. Si abah mah kasuri lainna dijawab. Tong tarik teuing dabah tepan geus kolot. Awak abah teh geus raranya di kieu henteu tinggal tulang. Si abah mah da kala kasuri hungkul. Inung maneh mah jang keur bunga di ditu. Bunga atuh da tempatna endah. Hayang naon sagala aya. Cicingna ge di hotel pang alus-alusna sagala hayang naon langsung dina ucap hatena ge langsung aya. Si ibu mah meuni teu ngajak-ngajak liburan teh. Jadi itu mah si ibu kulit lagi bersih, cahayaan, atuh da mandina ge lain ku cairna. Di urang mah cairna campur kuman. Air di itu mah cairna ge bersih, suci. Waduh, anu ngical teh cai nu model kitu di dieu. Ari cai kopi mah aya juga di dieu. Jadi haus ngomong cai. Di dia mah bener. Cai di dia mah loba kumana. Di dia mah bersih. Bah, lanjutkeun deui caritana wah. Lamun liburan di ditu jang. Tempatna teh sarareungit. Sejuk. Pohon rindang kekembangan mawa sarareungit ya. Emang aya bah liburan sapertos kitu? Aya buktina si ibu betaheun. Terus ari siapa kumaha mah bisa sasarengan sareng si ibu? Jadi lamun si bapak ayeuna hayang kaditu jeung si ibu kudu meulah gunung kahalangan ku gurun pasir. Loba tahapanana jang. Hese ka tempat anu endah seperti eta anu dijugjug ku si ibu ayeuna. Kusabab loba jelema ayeuna anu teu bisa ka dinya. Urang we ngadoa ayeuna. Nya. Si bapak mah di ditu balangsak karunya. Si abah karunya kitunya bah. Matakan ayeuna ujang kudu loba nabung. Ya.
hirup mah ibaratkeun cicikeun cai ka tempat kanu kajaga. Lamun teu kajaga tah berarti baru jiga kieu nya. Jadi insya Allah ujang bisa nepi piknik ke tempat jiga si ibu anu indah. Oh gitu bah, nabung. Jadi melak cabe jadi cabe, melak hade jadi hade. Mantak doakeun ku ujangnya abah supaya boga bekal kali itu, supaya tabungan abah pertama keur bekal abah piknik juga si ibu nya. Jadi bakal ditabihan tabungan abah ku ujang bikin biasa babarengan liburan ke tempat anu eta teh. Hatur nuhun ujang, hatur nuhun. Ulah hilap doakeun si bapa ku ujang supaya si bapa oge bisa nyusul, insya Allah bisa nyusul ke tempat si ibu. Doakeun nya. Siap bah, ayeuna mah ujangna bade nabung heula.